Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng roman sajarahnya ieu kisah nyata anu judulna Adipati Ukur bagian anu ka-16 karya Darmawan Sepriosa nu dialih bahasakeun ku Kang Cepi Setiawan nya atanapi Ari Salse. Ieu teh dongeng kisah nyata lalakon sajarah nami Adipati Ukur teh sakitunya dikenalna luar biasa di tatar Sunda teh dugikeun ka dijantenkeun nami jalan. Pas simkuring naliti secara jalur sejarah sing horeng Adipati Ukur teh uyutna salah sawios wali Allah ya, ulama besar wali agung di Bandung nyaeta yang Haji Abdul Manap di Mahmud Cigondewa. Jadi upami dina ningal silsilah ieu mah jalur sajarahnya kumargi seueur persina pala wargi sadayana upami ditinggal tina jalur sajarah gitu catatan-catatan sajarah nu aya di perpustakaan Bandung terus di Purbalingga janten Eyang Haji Abdul Manap teh putrana Eyang Nata Direja, putrana Eyang Saradireja, putrana Adipati Ukur atanapi Wangsanata dea, putrana Syekh Makdum Cahyana, putrana Pangeran Agiana, putrana Raden Pakih atanapi Sunan Ampel kadua, putrana Sunan Ampel. Raden Pakih Rai Raka sareng Nyai Murtasimah, Nyai Murtasiah, Nyai Murtasimah ditikahku Raden Abdul Patah Sultan Demak, Nyai Murtasiah ditikahku Sunan Giri. Tangge gaduh murang kalih Ratu Kirana Sidi di Raden Abdul Patah manya anu nikah ka Nyai Murtasimah bin Sunan Ampel teh. Maulana Ratu Kirana Sidi engke ditikahkeun ka putrana Sunan Gunung Jati nyaeta Maulana Hasanuddin. Magaduhan we lungsuran para sultan Banten para tu bagus gitu. Luar biasa ngejalur ya. Tangkin Adipati Ukur teh gaduh istri dua salah sawiosna Nyai Aliyah bin Wang Sajaya tanapi Adipati Ukur Agung gitu nya. Terus gaduh istri deui nyaeta Enden Saribanon. Den Saribanon teh putrana Prabu Gesan Ulun gitu. Adi Prabu Gesan Ulun putrana Raden Muhammad Soleh bin Maulana Muhammad anu nikah ka Nyai Armilah bin Sunan Gunung Jati Cirebon. Ai Maulana Muhammad putrana Syekh Abdurrahman Sunan Panjunan eta pami telepat manya bin Syekh Datul Kahfi gitu. Janten ti Mahmud mah oke jalur ka Sunan Ampel aya terus ka Sumedang aya gitu nya. Ke Adipati Ukur gaduh rama Syekh Makdum Cahyana. Syekh Makdum Cahyana nikah ka Nyimas Estri. Nah, ibuna Adipati Ukur teh Nyimas Estri bin Syekh Wali Perkosa anu nangtukeun arah kiblat di Masjid Agung Demak dibantos ku Sunan Kalijaga kapungkur teh. Syekh Wali Perkosa putrana Syekh Makdum Jamil, putrana Syekh Makdum Husein, Syekh Makdum Husein gaduh ibu sareng ramana Syekh Abdurrahman Al-Qadri, ibuna Nyai Rubiah Bekti. Ai Nyai Rubiah Bekti putrana Prabu Bratalegawa atanapi Prabu Muning Sari Agung panai Prabu Muning Sari Alitnya leluhurna Cikunul. Atanapi Sunan Jamukarang atanapi Haji Purwagaluh tah Prabu Bratalegawa Sunan Jamukarang Haji Purwagaruh ya alias itu putrana Prabu Bunisora Suradipati Raina Prabu Linggabuana anu gugur di perang Bubat gitu janten
ieu teh kapi adi kapi lanceuk Prabu Bratalegawa teh sareng Prabu Niskala Wastu Kancana akina Prabu Siliwangi teh tuh nyara ramu silsilah mah kitu tah wargi sadayana. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon Adipati Ukur teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Simkuring ngadamel di channel YouTube Engal nyaeta YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Mangga dibujengannya di subscribe gitu. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan atau mugia sing tiasa janten rencang nu ngahibur kapala wargi sadayananya kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna kanggo bapak-bapak bari nyantai di tepas nyikopainya oge di tempat padamelanana di tempat konveksi bari ngajahit motong ngobrasna ya di tempat cukur di perjalanan di pabrik di kantor di pasarnya pokona mah kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya oge ulah hilap di like di komen sareng di share linkna nya. Kumargi sosok Adipati Ukur mah sosok nyata dina kahirupan anu ageng pisan jasana kanggo bangsa urangnya wabil khusus kanggo urang Sunda nya, tanah Priangan urang ngagip mangrupi aosan Al-Fatihah kanggo kersana Adipati Ukurnya khususon ilaruhi yang Adipati Ukur. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu syaullilahilhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfir lana amin. Seueur pisan patilasan kisah-kisahnya tempat-tempat anu jadi saksi sejarah perjalanan Adipati Ukur mangsa kapungkur gitu. Supados teu nyanglongting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon roman sajarah Adipati Ukur bagian ke-16. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Subjudul dina episode anu ka-16 nyaeta hukum anu mintul kaluhur seukeut kahandap. Sanggeus 2 kali gagal dina upaya ngawasa Jakarta, Sultan Agung geus teu mikiran deui cara naklukeunana. Sabenerna penjagaan benteng Batavia teh teu kuat-kuat teuing. Nu puguh mah pasukan Mataram ngarandapan kakurangan pangan dina mangsana ngayakeun serangan. Ari kitu nama alatan jarak anu kacida anggang antara Jakarta jeung Mataram teh akibatna jadi hese dina nyadiakeun kabutuhan pangan. Dina serangan anu kadua memang ngeunaan pangan geus dipikirkeun asak-asak. Nepi kaloba nyieun gudang beas di wewengkon Cirebon, hanjakal teu dijaga kalayan bener, alatan dibangun oge ku cara susulumputan. Disagedengeun eta, sanggeus serangan anu kadua teh Mataram oge ngalaman pacengkadan di jero karaton sorangan, alatan sang sultan dianggap dengdek topi dina nangtukeun hukuman. Nyasa kumaha dina carita samemehna Adipati Mandurareja, Adipati Upasanta jeung Tumenggung Suro Agul-agul anu kabehanana dihukum pati, malahan anggota kulawarga Ki Suro mah teu sirikna ditumpur ludeskeun sakalian. Malahan anggota kulawarga Ki Suro mah teu sirikna ditumpur ludeskeun sakalian. Tuh jadi kapungkur mah palawargi di zaman Mataramnya Kesultanan Mataram
Lamun aya hiji anu dihukum pati, kabeh kulawargana ditumpur ludeskeun, anakna, pamajikanana, mitoha, kolotna gitu, supaya ulah aya males gitu. Hukumna araranehnya sararieun bari jeung lain kasalahan anu fatal tapi gagal dina ngalaksanakeun tugas, misalkeun titah perang eug eleh langsung dihukum pati tak kitu teh. Ieu nu jadi awal kehancuran Mataram teh sabenerna mah lain ku batur-batur teuing tapi ku dirina sorangan. Sedengkeun ari ka Adipati Jumena, Pangeran Purbaya, Pangeran Puger jeung Tumenggung Singaranu anu geus puguh balik teu mawa kamenangan perang, sarua gagal jeung sarua mere wirang, tapi sang Sultan teu nibankeun hukuman. Nah atunya asa beda pisan si nuhun teh ari kamaranehna mah, Ceuk saurang warga dina obrolanana. Ari ilaing teh teu apal kitu, temal baturna. teu apal naon eta teh Kang? Teu apal naon Lain gitu. teu apal naon teh ya Kang? Nyaan mata kulin teh sing rada jauh atuh Warno. Ulah ngotoko wae di lembur, ngarah loba kanyaho jeung pangalaman geura. Nya kumaha sok atuh bejaan, ulah nyeun penasaran. Yo, matak sinuhun kitu oge beda ka kulawargana. Oh jadi kitunya kakaranyaho kuring mah Kang. Oh gitu. Paingan atuh ari kitu mah. Ari Kang Minto apal bejana Tumenggung Singaranu mah nepi ka nyombo sagala. Tah munahan ieu mah geus jadi sabiwir hiji. Meh sakabeh warga Mataram pan arapaleun. Bener eta teh Kang. Asa balik perang tiba tapia teh Tumenggung Singaranu mah tuluy mulang ka imahna, teu laporan ka karaton cara nulian. Bener malahan mah teu kungsi laporan we manehna mah. Nya Laporan ketang, tapi dah nu laporan ka karaton mah kalah anakna. Nyaho teu anakna kumaha? Kumaha kitu Kang? Anak Tumenggung Singaranu teh bentang Mataram sia. Alah, nu bener Kang. Tuh, tamane mah bener-bener kurung batok atuh. Jadi kieu ye, dina poe isukna Tumenggung Singaranu nita anakna anu geulis teh masarakeun senjata ka sinuhun, kairing para selir anu pinilih. Selir anu pinilih? Gareulis maksudna? Ceuk Warno bari kerung. Nya gareulis atuh no. Jeung loba deui nepikeun ka puluhan eta selir teh. Pan Tumenggung Singaranu teh remen sabadesa. Dianti urusan gawe sok ngahaja oge bari neangan awewe. Menta tuh hiji mah kitu, malaur uing lalagasan kene ye. Tong boro maneh, dewe ge hayang atuh. Tah, sanggeus kitu eta si nuhun teh kumaha? Pasti nolak selir anu dihadiahkeun nya. Maneh mah ngarah aya pulungun meureun maksudna nya. Nya sugan we atuh. Boro-boro kan olah ditampi we nu puguh mano. Eueuh. Ulah salah yo, Tumenggung Singaranu keukeuh dihukum teu meunang asup ka karaton salila 3 tahun. Keke, ari kitu carana mah Tumenggung Singaranu teh salila 3 tahun teu boga tanggung jawab ka karaton atuh meureunana nya Kang. Pinter oge geuningan maneh teh Warno. Raosnya Nya nu matak raos pisan, lain hukuman atuh eta mah nya. geus lieur uing mah Kang. Mending nulikeun hancam macul Pokna bari ngoloyong. Warno, lain macul sate, mending kalun-alun milu protes ku cara APP geura. Ai sukan we lah, ngarasa kalian teu kurung batok, macul heula deh ka mah kagok. Kedenya Haje de Grab nulis dina puncak kakuasaan Mataram, Tumenggung Singaranu anu ngarasa sadar yen beheungna bisa wae jadi sasaran, sanggeus balik ti Jakarta teh nahan pasukan anu jumlahna 10.000. Jadi dengan pengikut-pengikutnya ia menarik diri di antara tembok-tembok yang luas dan mengambilnya sikap mengancam karena melihat kekerasan yang terjadi sebelumnya terhadap panglima-panglima yang dianggap gagal oleh Sultan Mataram. Tapi manehna di Hampura, Singaranu ngirimkeun pamajikan, selir, barudak jeung senjata mangrupa tanda
yen manehna tunduk kana parentah raja. Jadi raja adanya memperlihatkan kemurahan hatinya lebih-lebih karena putri Singaranu yang paling cantik dan manis dari istri-istrinya raja, dan istri ini dapat mengetuk hati raja. Jadi disogok ku awewe gitu. Sultan Mataram teh baheula teh. Namun biasa nama dihukum mati, ieu mah Tumenggung Singaranu mah salamet da disogok pan nya. Ku awewe teh teu matakan nepi ka ayeuna kulantaran bareuki kawin anak-anakna teh parebut kakuasaan. Pecahan Mataram deh selesai jina Kasultanan di Solo gitunya. Di tatar parahyangan mah kalah kajadi tetenang ku baralikna pasukan Mataram deh. Mataram geus salah anggapan mautna Murjangkung lain harti paehna kumpeni. Sedihna ngan sapoe dua poe dina poe katiluna ping 24 September 1628 Jakwe sepek di istrenan jadi gubernur jenderal ngagantikeun Murjangkung. POC leuwih umang ke asa aing lian tinggal gaan kakawasaan teh manehna oge nyieun aturan-aturan dagang sangeunahna. Sedeng sang sultan anu ngarasa amek kapegung ku elehna perang ngalawan kumpeni kalah ngirim pasukan anu dipimpin Tumenggung Narapaksa pikeun ngadatangan Dipati Ukur jeung wadia baladna di Gunung Pongporang paneumleuhan tina kakeheulna sultan tea meureunan. Di sajarah ya palawarginya, sajarah jadi hampir warga Bandung mah ka Adipati Ukur teh pasti aya sambungan darah karuhun, yakin nabi mah nya ka Adipati Ukur teh. Wilayah Banjaran, Ciparai, Majalaya, Bandungnya, Cililin, tah ka Adipati Ukur teh kalebet karuhun. Malah saur Kuncen Cijenuk mah salah sawios putra Mama Eyang Cijenuk teh nikah sareng Adipati Ukur. Wallahu alam da ieu mah saur Kuncennya gitu. Jadi memang keturunan-keturunan teh sigana mah seueur menyebar gitu. Dari raja-raja baheula mah pan seueur istrina gitu. Hapunten anu kasuhun Kanjeng Dipati, pasukan Mataram parantos katinggal. Ceuk telik sandi laporan. Geus nepi ka mana? Katinggal mah rada tebih keneh ti benteng Gusti. Pada umbul jeung sakabeh wadia balad. Pasukan Mataram urang hadang samemeh ngadeuketan benteng. Sang Dipati mere parentah. Dawuh timbalan Gusti, wadia balad parantos siap. Sanajan urang teu boga meriem, tapi urang boga kaunggulan. Urang nu leuwih apal kayaan Gunung Pongporang tibatan pasukan Mataram. Tangtuna jadi modal gede pikeun ngalawan maranehanana. Naun anu diomongkeun sang Dipati teh bener ayana. Meh setengah pasukan Narapaksa bisa diancurkeun samemeh nepi ka benteng Gunung Pongporang anu dijieun tina Kai jeung Awi. Pihak Mataram terus ngangsereg nyerang anu akhirna anjog ka benteng. Nyadidinya kejadian perang Manjanik alias Katepel silih serang ku pating pelesurna batu jeung pelor buntelan seuneu nepikeun ka ngaruksak sabagian bangunan benteng. Tapi pasukan sang Dipati terus mere balesan nu akhirna pasukan Narapaksa kabur paburisat. Dina tahun 1630 sang Dipati mere parentah ka sakabeh pasukan pikeun pindah ka Gunung Lumbung lamun ku ayeuna mah ayana di Desa Mukapayung, Kacamatan Cililin, Kabupaten Bandung. Hapunten anu kasuhun Gusti, aya maksad naon sadaya perwira dikumpulkeun? Ceuk ngabehi Tarogong. Dumasar kajadian anu geus diranapan ku urang sarerea, utama nama serangan pasukan Narapaksa. Kaula jadi boga kacindegan yen urang teh kudu pindah ti ieu patempatan. Salaresna mah naon anu diemut ku Salira sami sareng anu diemut ku Simkuring oge Gusti. Ceuk Umbu Limbangan. Bener Ki, di Pongporang urang lain teu merenah nganjrek, tapi aya sababaraha pertimbangan anu ngajadikeun urang kudu pindah. Sakumaha urang apal jeung nyaho ka wewengkon Gunung Pongporang, tapi keukeuh aya di wewengkon anu bakal leuwih dipikawanoh ku urang. Sabab didinya urang lahir jeung digedehkeun.
Manawi di palih mana teh ya Gusti? Umbu limbangan nanya deui. Di Gunung Lumbung, walon sang dipati. Tah, laras pisan pami didinya mah, sapagodos Gusti. Di Gunung Lumbung segala kebutuhan urang bakal leuwih kajamin. Sabab geus puguh mangrupa wewengkon pasawahan jeung kebon anu geus kari nuluikeun mola. Atuh di dieu, di henteu-henteu oge urang kudu leuwih rancah ge dina nyieun jeung molah sawah. Nanging hapunten anu kasuhun Gusti Dipati, urang salaku pasukan anu kasebutna nuju diudag-udag ku pihak Mataram. Tangtosna di mana wae sareng iraha wae oge bakal ngaranapan deui perang. Sementawis di Gunung Lumbung teh seueur warga dupi nu janten pertarusan teh. Kumaha saena kanggo ngamankeun warga nu aya Gusti? Ceuk ngabehi Tarogong. Saya eta teh patarosan teh Ki Adi. Jadi kieu, sakabeh warga nu aya urang amankeun ku cara sina pindah ka wewengkon Karajaan Banten. Kaula yakin tangtu bakal ditarima. Atuh sakirana perlu, kaula rek minta idin ka kumpeni pikeun warga urang nganjrek sementara waktu di salah saja wewengkon nu aya di Jakarta. Nu penting, warga urang bisa pindah heula jeung teu jadi korban perang. Dawuh timbalan Gusti Kanjeng Dipati, sim kuring ngiringan. Sapuk. Satuju. Tah, matak aya patilasan Adipati Ukur di Banten. Kulantaran pernah kaditu heula ka Banten nya palawargi. Dina dag register dicatet yen ti 1628 nepikeun ka 1636 pindahna warga ti Tatar Ukur ka Jakarta jeung Banten masih lumangsung. Sedeng anu kajadian di Karaton Mataram anu saterusna, Sultan Agung marentahkeun Karaton Cirebon pikeun babarengan jeung pasukan Narapaksa ngajorag pasukan Sang Dipati anu geus aya di Gunung Lumbung. Malahan Sultan Agung nepikeun ka ngancam pihak Cirebon, lamun teu daek ngabantu mangka 100 warga Cirebon nu aya di Mataram bakal dipaehan. Nya akhirna mah Cirebon tumut kana parentah Sang Sultan. Gunung Lumbung 1632. Peuting lumaku cara biasa, bulan nyaangan bari jeung kalan-kalan katutupan mega, angin lamping lalaunan nebak dangdaunan. Sora sasatuan peuting jadi dalingding alam anu mepene sakabeh warga nanyorang impian. Bumi alam Gunung Lumbung bangun anu geus biasa. Yen warga pangeusina teh nyaeta pasukan anu geus sayaga nyang hareupan rongkahna perang. Di tengah imah anu panggedena nu aya di hiji palataran anu lega, Sang Dipati anekak sila dibaturan ku 12 urang kapercayaanana. Salah saurang di antarana nyaeta Ki Mardawa, sedeng anu 11 deui mah mangrupa jalma-jalma anu mang taun-taun geus deukeut jeung Ki Mardawa. Umurna meh sababad antara 25 tahun nepikeun ka 33 tahunan. Bisa jadi maranehna teh muridna Ki Mardawa anu ayeuna siap nandonkeun nyawa milu perang demi ngabela tanah Sunda anu dipingpin ku Sang Dipati. Tak kapungkur mah Tatar Sunda teh dijajahna teh lain ku Walanda palawargi, tapi ku Kasultanan Mataram gitu. Tah nalika Sultan Mataram kulantaran hukumna kitu teh nya rapuh ti jero, tungtuna loba we pemberontakan gitu. Diburak-barik istana nanti. Akhirna pas ieu saatosna Sultan Agung ngantunkeun nya ku Amangkurat hiji. Tah di zaman Amangkurat II minta tulung we ka aditu ka POC ka Walanda. Nalika pemberontakan paling gagah teh nyaeta
pasukan Trunojoyo. IPOC teh licik. Piraku mantuannya ujug-ujug da istana Mataram teh hancur ku pemberontakan teh. Sok wae dibantuan asal tanah Sunda dikadiekeun eta priangan teh ya. Ayeuna sepakat we kitu nya. Terus POC teh mantuan ka Mataram ngelawan pemberontakan Trunojoyo. Akhirna eleh we Trunojoyo teh tah tatar priangan dibikeun ku Mataram ka Walanda. Jadi keur Walanda mah tanah Sunda teh nya Jawa Barat teh ibaratna mah hadiah. Jadi asa milik we gitu tanah Sunda teh. Itu jadi urang mah dijajah ku A, dijajah ku B ku Balandanya. Tah di zaman Walanda ngajajah negara Walanda teh dijajah oge ku Prancis. Anu pikeun ka 100 tahun akhirna anu ngajajah urang teh Prancis oge 100 tahun teh kitu nya. Urang kan teu apal. Model Dendles teh panti Prancis da teh palawarginya nalika bangsa Belanda dijajah oge ku Prancis. Kaula rek nanya sakali deui, nah aranjeun teh siap jeung ikhlas turun tangan milu perang? Sang Dipati ukur nanya ka sakabeh nu aya. Ikhlas. Sadia. Sakabeh nu aya meh bareng nembalan. Jadi kieu, gedurkeun sumanget dina dada sewang-sewangan. Sabab ieu perang lain keur kepentingan kaula pribadi. Kaula lain urang wetan anu harang aku kakawasan jeung hayang menang pamuji. Piceun sing jauh rasa tumarima anu teu karuhan. Nyaeta ukur pasrah jeung ngajalankeun sagala kahayang urang wetan. Geus waktuna urang Sunda hudang jeung ngalawan. Moal jadi dosa mun seug nolak pamenta-menak anu teu asup akal jeung ngarugikeun diri urang. Sing kuat nyekel agaman jeung aturan, utama nama agama urang. Sabab lamun urang tumut kana parentah agama, mangka urang moal ngerasa bingung. Sabab buguh nyorang jalan jeung nincak dina bebeneran. Dawuh timbalan Gusti Kanjeng Dipati. Mimiti nama balakawe. Kaula rada hese ngayakinkeun Ki Mardawa ngeunaan perang anu baris dilakonan. Inggis boga sangkaan yen ieu teh demi kepentingan kaula sorangan nepikeun ka menta rojongan. Duh, hapunten anu kasuhun kaula nun. Teu pisan-pisan gaduh sangkian sapertos kitu. Sanes demi salira Gusti Dipati. Nanging demi lemah cai urang sadaya sangkan leupas tina kateuadilan jeung katelengesan. Atur nuhun pisan Ki. Kitu pisan ayana. Demi tanah Sunda jeung kahormatan urang salaku warga pangeusina. Sumuhun. Umargi Kanjeng Dipati anu janten pamimpin abdi-abdi sadaya. Parantos janten kawajiban sareng bagian tina perjuangan kanggo ngajagi salira. Sok sanaos dugikeun ka kedah ngorbankeun jiwa sareng raga. Sang Dipati ukur teu nembalan katempo narik amekan jerona keranan. Telila meh sakabeh anak buah Ki Mardawa kedal ucap sadia. Mangga Gusti, abdi siap ngarojong. Dalah abdi oge sami Gusti, moal dugikeun ka nguciwakeun salira. Siap Kanjeng Dipati. Ulah janten emutan. Iraha sareng di mana? Prung pokona mah. Heug atuh ari kitu mah. Hatur nuhun kana kasadiaanana. Aya nu rek kaula tepikeun oge. Ngan poma ulah jadi beda pamikiran jeung goreng sangkaan. Mangga Gusti. Insyaallah moal dugikeun ka ngirangan rasa hormat sareng ajrih ka salira. Kaula teh kungsi ngumbara di Mataram, ngalatih diri jeung namah ilmu pangawuruh dina urusan perang, diajar bela diri jeung kanuragan. Di sagedengeun eta, kaula diajar agama jeung ilmu kabatinan ka Syekh Lemah Abang atawa Syekh Siti Jenar. Sakabehna ngahaja dilakonan, ngarah boga katerangan batin sangan meunang karahayuan hirup. Lain sakadar mujasmedi, ngalenyepan wiridan anu ngebrehkeun selang surupna sifat-sifat Gusti Allah. Munetelakeun susunan sifat kailahian mantena. Reg sajongjonan Sang Dipati nyelang ngabagi teutepan sakabeh nu aya tungkul ngaregepkeun kalayan daria. Kaula kungsi ngalakonan tirakat demi mibanda sababaraha ilmu ngan balaka. Di antara ilmu anu geus kacangking teh aya ilmu anu can kungsi diajaran. Kaasup ilmu anu rek diturunkeun ieu. Samemehna kaula geus badami jeung Ki Mardawa.
sabab ngerasa ham-ham nah anu geus dilakukeun teh mangrupa cara kaula nu akon-akon jadi Gusti Allah atawa henteu. Sok sanajan kaula sorangan teu pisan-pisan hayang nyaruakeun diri jeung Gusti Nu Maha Suci, malah teu kapikiran saeutik oge nepikeun ka kituna. Tah hal ieu teh sami sareng anu diserat ku Rohendi Sumardinata sareng Supis dina buku Dipati Ukur jilid 1 kaca 48 Daya Sunda Pusat dina tahun 1858 1860. Jadi aya sumber-sumber nanya gitu. Red deui ka-12 urang nu aya bangun hayang neuleuman patekadan maranehna, tapi ningali tina paroman jeung sorot panona sang Dipati ngarasa yakin yen anu araya teh bener-bener bisa dipercaya. Lamun sakabehna geus buleud kayakinan, heug urang mimitian, kaula yakin Ki Mardawa sorangan geus mere katerangan samemehna kana naon anu baris dilakukeun ku urang ayeuna. Parantos Kanjeng Dipati. Temal salah saurang pamuda, heug atuh ieu ajian teh disebutna Grojog Sewu, mudah-mudahan laksana sapaneja. Walon sang Dipati bari menerkeun silana. Sok tuturkeun ucapan kaula. Pokna deui bari narik napas panjang, laju sidakep bari peureum, saterusna ngarapal mantra. Mantra anu dimimitian ku nyebutkeun asma Allah anu Maha Rahman tur Maha Rahim. Sanggeus kitu aya sababaraha baris kalimah ngagunakeun basa Jawa heubeul anu kadengena mangrupa salam jeung permohonan. Teu lila ti harita disambung ku surat Al-An'am ayat 103. La tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Jeung sababaraha ayat liana sanggeus nyebutkeun amin ya robbal alamin, sakabehna mengkek nahan amekan babarengan bangun anu hayang nyaho naon anu baris kajadian saenggeusna. Bener-bener aheng ngadadak taya sora anu kapireng pet jempling tong boros sasatuan anu unggal peuting remen kadenge patembalan dalah angin oge tenebak sakumaha biasana. Bangun anu katahan jauh di awang-awang gunung lumbung. Bismillahirrahmanirrahim. Ceuk sang Dipati leuwih tarik dimacakeun doa samemehna, dituturkeun ku sakabeh nu aya, malah nepi ka sarua ngusap beungeut ku leungeun anu namprak ti tadi mula. Sanggeus pada ngusap beungeut, sang Dipati mah can sadar kana naon anu geus kajadian. Barang Ki Mardawa tanggah tina tungkulna, gurbug ujug-ujug ngakurinjal, leungeunna tutunjuk ka sang Dipati. Kanjeng Dipati, napa mun teu salira robih janten beungeut abdi? Sang Dipati teu eleh reuaseun oge, nempo beungeut Ki Mardawa robah jadi saperti dirina, ras kana omongan nu jadi guru. Ajian Gojrog Sewu teh bisa ngejadikeun anu nyekelna malih rupa jadi sato tatangkalan atawa beungeut sejen sakumaha anu dipikahayang. Dina lalakon Syekh Siti Jenar pan pernah maok ilmu nya ka Sunan Giri ngarubah wujud jadi cacing baheula gitu. Ahengna Syekh Siti Jenar deh gitu. Jadi santri ngajina teh ngarubah wujud jadi cacing gitu. Ka Sunan Giri harita. Kitu deui ka-12 urang teh anu ditempo ku sang Dipati mah beungeutna kabeh sarua nyaeta dirina. Jadi aya 12 urang Dipati Ukur bala warginya. Cokot enteung Ki. Ceuk sang Dipati, Ki Mardawa haget ngoloyong. Nyaan naon kasauran pun guru teh kabuktosan pisan. Ceuk sang Dipati sabada dienteung. Waduh, banget uing jadi kieu euy. Nya euy, uing jadi kasep kieu yo. Wah, bisa neangan pamajikan anyar atuh ki carana mah. Sing dami euy, uing jadi gagah kieu ye. Sang Dipati ngarasa kagugu, teu beda we keur nempo barudak leutik anu boga cocokan anyar.
tapi teu kabayang kumaha kajadianana mun seug anu 12 eta teh mulang ka imahna tuluy panggih jeung kulawargana. Sajongjonan ngadadak bangun anu ngaharu nalika sadar eta beungeut teh mangrupa anu keur diteangan buronan nomor hiji anu bakal ditewak ku sakabeh pasukan Mataram jeung Rahayat Sunda anu kagoda ku emas jeung perak mangrupa hadiahna. Di loba masyarakat Sunda ge anu biluknya ka penjajah Mataram teh da kitu nya eleh ku duit mah kudunya mah. Prajurit ceuk sang Dipati ngadadak anu keur silih gonjak teh jep jarempe, tapi sora sasatuan peuting jeung hiliwirna angin geus kapireng deui. Kaula miharep sakabehna sadar ti mimiti ayeuna hirup anjeun bakal beda teu cara kamari jeung waktu nu samemehna. Ti mimiti ayeuna anjeun sakabehnya eta ukur saurang buronan. Anjeun bakal diudag-udag, samalah bakal dipaehan. Saterusna sirah anjeun bakal dibawa ka hareupeun sultan atawa bisa bae anjeun dibawa ka Kertasura saterusna ngaranapan panyiksa samemeh dipaehan. Sakanyaho kaula, urang wetan boga cara nu kasebutna teleungeus dina maehan. Pikeun maranehna mah nyawa teh teu beda jeung kaulinan. Jadi lamun seuga tewak teu pamohalan bakal diulinkeun heula. Di mana geus bosen kakarak bakal diperlaya. Reg eureun sajongjonan sakabeh nu aya dayan wani nyarita tungkul kalayan ajri. Bral geram yang muru tujuan sewang-sewangan bawa init anak jeung pamajikan anjeun. Di dieu urang papisah. Mudah-mudahan nasib urang jeung takdir marengkeun urang bisa panggih deui. Tapi lamun teu mangka anggap we peuting ieu urang panggih teh nu panungtungan. Taya dinu bisa kapihatur ka anjeun sakabeh. Iwal ti menta dihampura jeung haturkeun nuhun anu sagede-gedena. Ngadengi kitu sakabeh prajurit pinilih teh taya nu teu ngeclakeun cimata lian pedah nampa gambaran nasib anu bakal kasorang, tapi ngerasa kageri alatan ngerasa peuting panungtungan panggih jeung pamingpin anu dipikaheman. Teuing nepi ka iraha bakal kasan sabab jawabanna mah gumantung ka Sinuhun Mataram. Rek nepikeun ka iraha mumusuhan jeung Sang Dipati Ukur bakal dieureunnan. Karuhun urang teh baheula. Padahal mah teu salah Dipati Ukur mah nya taat gitu. Hapunten anu kasuhun Gusti Kanjeng Dipati. Kimar dawa muka carita. Salaresna sim kuring oge sareng ka-11 pamuda Gunung Lumbung bade ngahaturkeun nuhun anu taya hinggana. Bagja amarwata suta bingah ka giri-giri wireh gaduh kasempetan anu matak janten kareueus mandiri. Di antawis abdi sadaya parantos ngaraoskeun kumaha anu disebat ka pahlawanan, silih bela, kajujuran sareng kasatiaan anu saleresna. Kitu deui silih asa, silih asih. Anu kusalira ieu teu boleh diamanatkeun. Ayeuna mah moal ting kasamaran tinggal. Mana loyang, mana emas. Abdi sadar, abdi sadayana sadar tiasa langkung ngabentenkeun mana sikep anu sakedahna dipilih kanggo kasalametan. Sareng mana sikep anu baris ngagebruskeun kana jungkrang kahinaan. Ih, geus sakuduna urang silih geuing jeung silih ingetan apanan ki. Sumuhun daras, sakali deui hatur nuhun pisan ka Nyeng Gusti Dipati. Atuh saterasna sim kuring salaku wakil rombongan nyuhunkeun hapunten boh bilih salami urang sasarengan teh aya kalepatan sareng kaluputan anu ngajantenkeun jaheut manah salira. Insyaallah pami nasib sareng takdir marengkeun urang tiasa penak deui. Ceuk Kimar dawa nyaritana dareuda. Bener-benernya sosok Dipati Ukur teh hiji pamingpin Sunda anu dipika cinta lantaran kaulamaanana, kajujuranana, sifat satriana, nya kagagahanana. Ada meureunan keur mah menak deui nya, menak ya gagah gitu. Ena turunan-turunan anjeunna wae nya, masyaallah seueur nu jaranten ulama, wali termasuk Mama Cibaduyut, Mama Rende pan nya. Eta teh salah sawios lungsuran ti Adipati Ukur. Teras Mama Sukapakir,
Mama Cibabat nya. Masya Allah. Abuya Muhyiddin eta lungsuran Adipati Ukur. Yang sepuguh deui nya yang Haji Abdul Manat mahnya di Mahmud Cigonewa. Hiji wali kutub di Bandung eta teh. Pakubumina Bandung depan eta. Cicitna Adipati Ukur. Masya Allah nya. Udah melak jagong menjadi jagong deui ya. Dina wanci janari leutik riungan teh bubar 11 pamuda pinilih di bahanan kanyut kundang hiji sewang anu eusina emas jeung perak pikeun bekel dina nyorang jalan kahirupan saterusna sedeng Kimardawa mah dibere bagian anu leuwih gede sabab bakal netep di Gunung Lumbung salaku kokolot bari ngurus wargana jeung prajurit anu masih aya di dinya. Poe isukna Sang Dipati oge amitan dina wanci haneut moyan tapi samemehna Sang Dipati mereka terangan ka tuang putranya eta Kanilaras jeung adina anu lalaki awahing ku ngarasa heran yen tuang Rama teh bet jadi beda. Nah geuning Bapak teh ceuk Kanilaras teu kebat kalah mencerong ingkang Rama dina beungeut Kimardawa. Ulah reuwas bageur ieu mangrupa cara dina bajoang. Atuh kumaha ngabentenkeun bapa nu asli sareng nu palsu? Ulah kasamaran tinggalnya ngabentenkeun mah cekap nganggo kukupingan. Piraku tak apal sora bapa. Oh mun Pak, kahartos. Ceuk Kanilaras bari imut. Sang Dipati mangkat mawa kadua putrana dibarengan ku saurang abdi nu satia. Satadina mah rek miang nunggang kuda, awahing Kanilaras oge geus bisaeun mawa. Tapi ngadadak bedog ngarasa tetega komo ningali si bungsu anu kakara 5 tahun mah teu kabayang kumaha mun dibawa tumpak kuda nyorang lampah anu jauh lian ti eta bet kapikiran rek make padati sakumaha ilaharna warga anu sejen. Sapi mah satu anu olo-olo mun geus mogok teh taradaikeun maju dina waktu anu lila can deui leumpangna oge alon moal bisa diandelkeun dina kayaan rusuh. Gerentesna Sang Dipati Ukur nya akhirna mah milih make kareta kuda anu gilindingna 4 bari jeung ditutupan. Sedeng anu jadi tujuanna namanya eta Karajaan Talaga Manggung anu rajana dalem Arya Sacanata alias Pangeran Arya Salingsingan saurang sinatria Sunda anu geus lila jadi sobatna. Allahu Akbar. Arya Salingsingan teh kantos nikahnya sareng Nyimas Radia. Nyimas Radia teh rakana Arya Wangsaguparana nangka beurit ya, di ditu di Subang. Atanapi uwana dalam Cikundul teh Nyimas Radia nikah sareng Arya Salingsingan. Engke gaduh murang kali Nyimas Pasarean nikah sareng Prabu Gesan Ulun. Gaduh murang kali gitu. Demang Cipaku. Tapi da mah wallahu alamnya sajarah mah sapabaliut gitu. So kadang-kadang aya lieuran sajarah mah. Gitu. Kadang-kadang aya Arya Salingsingan hiji 2 3 pan kitu nya model Wiratanu Datar hiji 2 3 dugikeun ka 7 pan gitu. Aya Amangkurat hiji 2 3 kadang itu nu sajamana nu mana gitu ya. Kaitung jauh ti Gunung Lumbung ka Talaga Manggung teh kudu ngaliwatan heula parakan muncang tuluy ka Sumedang Larang tidinya nuluykeun di lampah ka Conggeang Cimalaka jeung Legok samemeh anjog ka Pasanggrahan harita mah mangrupa bates Sumedang Larang jeung Karajaan Sindang Kasih saterusna meuntas walungan Cimanuk pikeun anjog ka Karang Sambung anu geus asup ka wewengkon Karajaan Sindang Kasih. Saterusna mengkol ka katuhu nuju ka suku Gunung Ciremay nya didinya ayana Karajaan Talaga Manggung teh
kira-kira bakal 5 poe lilana pikeun nepi kanu dituju. Ya catatan kaki nanya. Jadi tahun 1860-an Pasanggerahan diganti jadi Desa Kebon Cau anu asup ka wewengkon Kacamatan Ujung Jaya Ilo nya Jalan Pos Denles 1000 ku Tempo Kepustakaan Populer Gramedia 2017 catatannya lalakon perjalanan ieu teh. Matak makam Adipati Ukur mah saur salah sawios pendapat aya di Banjar Ciamis. Kayak orang cobian ziarah ka ditunya. Nya poe harita 11 pamuda anu robah beungeutna jadi sang dipati teh geus ninggalkeun Gunung Lumbung. Kitu deui sang dipati anu malih rupa jadi Kimardawa oge sarua ninggalkeun eta patempatan. Nu aya di Gunung Lumbung kari Kimardawa anu salin jinis jadi Dipati Ukur ngerahkeun sakabeh wadia baladna menerkeun benteng pertahanan sangkan leuwih kuat. Rangga Gempol dipancung pamimpin sunat itu Rangga Gempol pikeun ka diteuk-teuk awakna jadi dua. Ku Raja Mataram di makam kuda ge di ditu ai Rangga Gempol ti kan putrana Putri Harisbaya anu ditikah ku Prabu Gesan Ulun Sumedang Larang. Terus Rangga Gempol teh putrana Sultan Cirebon. Aya Sultan Cirebon oge anu dihukum pati di ditu di Mataram. Ya Sultan Cirebon aya nu dihukum di Paehan. Urang Sunda nya. Terus Dalem Tamela ada putrana Wirawangsa nya Dalem Tamela atanapi Ramana Dalem Sawida pan ayeuna dipanggil ke Mataram. Balik-balik teh maot. Matak disebut Dalem Tamela ada di Petian kan gitu. Itu jahatna Mataram na baheula. Gara-gara naon? Gara-gara teu daek ngahiji urang paceng kada. Pan Sumedang Larang perang jeung Cirebon, Pajajaran perang pan jeung Banten pan itu sarua urang Sunda nya. Itu gampang diadu domba mah. Tungtuna teu boga kakuatan deui. Masing-masing hayang nanjeur sorangan we, mentingkeun kelompokna sorangan. Eta Dipati Ukur mah pan keliling basa dibeberi ku pasukan Mataram teh keliling ka Banten kitu nya, ka Papai ka mamana teh matak seueur pati lasanana. Da sosok raja baheula mah nya, pamimpin Tatar Ukur. Jadi Tatar Ukur teh saatosna Sumedang Larang. Nu aya di Gunung Lumbung kari Kimardawa nu salin jinis jadi Dipati Ukur ngerahkeun sakabeh wadia baladna menerkeun benteng pertahanan sangkan leuwih kuat. Iber ngeunaan Cirebon anu ngagabung jeung pasukan Narapaksa geus lila katampa ku Dipati Ukur palsu alias Kimardawa. Malahan nampa beja oge ngeunaan gabungna Bagus Sutapura pamuda sakti turunan Galuh. Tayohna mah ngaja polahna keneh Sultan Agung anu ngarasa yakin yen Dipati Ukur salaku urang Sunda bisa elehna teh ku urang Sunda deui. Mobok manggih gorowong Bagus Sutapura sadia alatan kabong broi hadiah anu dijangjikeun ku Sultan Agung. Padahal anu dilawan mah lain Dipati Ukur muridna nya gitu. Dina sejarahnya dina versi nusanes yen Adipati Ukur teh elehna ku Bagus Sutapura. Padahal anu dilawanan ku Bagus Sutapura mah lain Adipati Ukur tapi muridna anu disilih gitu. Beungeutna teh jadi mirip Adipati Ukur. Sok ka dieu urang Sunda nu tega ngajual nyawa dulurna demi kencring Mataram samemeh aing nu modar. Mangka sakabeh cucurut Mataram jeung urang Sunda nu jadi sekeselena dipodaran heula ku aing. Gerentes Kimardawa. Tah ieu dina catatan nanya, catatan kakina ya. Jadi numutkeun Rabin Harjadi Brata ya sejarawan ya. Numutkeun Rabin Harjadi Brata Dipati Ukur was it the week the unsered 350 year of Dutch rule aing kumaha wacana. Eta bongolan bukuna kitu nya.
Salian tieta numutkeun Edi S. Eka Jati dina carita Adipati Ukur karya sastra sejarah Sunda tahun 1882 ngeunaan Dipati Ukur dicatet dina 23 naskah jeung dikolompokeun kana 8 versi nyata versi Galuh, Sukapura, Sumedang, Bandung, Talaga, Banten, Mataram jeung Batavia. Jadi carita Adipati Ukur teh aya 8 versi palawarginya. Kawas nama ditulis ku Inohong Sunda anu ngabdi ka Mataram sabab tinu 8 versi teh Ukur tilu anu nadana positif ka Dipati Ukur. Dina versi Talaga Dipati Ukur disalametkeun ku Pangeran Salingsingan jeung teperlaya dina siksaan Mataram. Kisah Arya Salingsingan teh nu bisa asup ka kamar Sultan Agung gitu tadi dicoel ku ieu ku areng gitu jadi mehong tapi pasti udah dibeberik teh Salingsingan teh jadi jelema teh geus udah ka ditu Salingsingan badak teh katingali gitu saktina Arya Salingsingan sobatna Adipati Ukur gitu gararaga ada palawarginya luar biasanya sosok Adipati Ukur teh aheng gitu ya, wallahu alam ya. Ajib, misterius. Jadi perjalanan anjeun teh mirip sareng sosok anu ngahiang itu. Jadi legenda Sunda teh sosok Adipati Ukur. Luar biasa. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda ieu lalakon Adipati Ukur teh nya insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu ka-17. Ramenya ulah hilap ditonton dina YouTube-na Kisah Tanah Sunda kin nya. Roman sejarah luar biasa wana mah ieu sosok Adipati Ukur teh. Cag urang tuna di Hanyuang siang urang teuneun di Haneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.